Sauba minta lepat. Aya kene atuh. Kaos pisan atuh. Sauba minta lepat. Asalkan tos pat lepang adu alaieu anjay. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi bersama saya di acara obrolan santai di channelnya Saung Kasep Cigadung. Kebetulan kali ini saya kedatangan dua orang yang sangat-sangat istimewa. Ada Kang Aceh, juga ada Ki Wulung. Sampurasun. Nah, Kang Aceh ini salah satu seniman yang ada di daerah Cigadung ini. Kemudian kalau Ki Wulung lebih ke budayawan ya Ki ya, budayawan atau gimana Ki? Ya pecinta seni aja. Pecinta seni, cara ya. pecinta seni. Pecinta seni. Jadi, wabil khususnya budaya Sunda. Budayawan juga masuk. Nah gini, pemirsa, saya tuh sengaja mendatangkan sesepuh-sesepuh ini ingin bertanya tentang seni dan budaya. Yang akan saya tanyakan nih, pertama ke Mang Aceh. Ya, baik. Mang Aceh, kalau pengen belajar kacapi, gimana nih Mang Aceh? Ada teknik dasarnya atau biasa-biasa aja atau gimana Mang Aceh? Anu salarosna sih itu teknik kacapi teh sangat mudah. Mudah pisan babari pisan gitu nya. Karena upami hiji sareng hiji, upami dua sareng dua, tilu sareng tilu dan seterusnya. Misalnya 20. Berarti upami salapan sareng salapan. Nya segi nyanak contoh gitu, contoh nanya seperti ini kayaknya ini nomor satu ini Mang Yan Ya. Ini nomor satu, ini juga nomor 2, 3, 4, 5 dan seterusnya lagi 1, 2, 3, 4, 5 dan hitungannya masih sama 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 20. Jadi masuk juga ke sifat 20 ya. Kita masih dirambung terus ya. Nyambung terus. Contoh dengan satu. Jadi kita harus bersatu ya, satu sama satu. Contohnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti satu lagi ini. Sama kan? Jadi kita harus bersama gitu kan. Lebih gampang belajar gitar apa belajar kacapi, Mas Aceh? Kalau saya rasa ya Ini edukasi nih untuk orang yang misalkan generasi penerus kita ya, betul. yang apa namanya, yang pecinta budaya wabil khususnya ya. Betul. Yaitu gampang apa nih Mang Aceh bisa ini kan? Sebetulnya kalau belajar kecapi itu dari satu ke satu itu paling gampang ya. Tapi kalau gitar itu udah ada patokannya kan, udah patokannya seperti grid C, D dan G, betul. udah ada. Itu udah ada pembelajarannya, tapi ini sangat rumit karena imajinasi kita harus benar-benar gitu, ini harus hafal dengan nadanya Daminatilada ya. Kalau gitar itu kan ada chords ya, ada Doremi, ininya, ada chordsnya. Ya, ada chordsnya. Kecuali kalau ini dia tuliskan bisa digitarkan juga. Jadi ini yang lebih susah menurut saya. Gitar itu yang paling gampang karena udah ada jadwalnya, udah ada kunci-kuncinya. Kalau gitu. ini apa piling apa dengan kuncinya juga ada apa gimana nih? Ini piling. Karena ini belajar kita kalau ngambil contoh sama ini ya satu aja ini. Hiji kahiji kitanya. Tenanaonnya harus ke Sunda sawarehnya. Tenanaon. Da orang Sunda. Sunda namanya. Hiji, 2, 3, 4, 5 dan terus.
sama kan tuh terus sama ini kan. Kalau cara mainnya kita ngambil awal dari ininya dari nomor 1 ya, nomor 5 berarti ini ya, sama nomor 5 enak kan tuh, ini harus piring. Juga sama masih Pak Kojo tuh. Kata kacapi mah emang kayak gini susah tuh. Tuh. Oke. Kayaknya Luar gitu biasa. lah. Tapi lamun cek abi mah hese kene main kacapi mah cek. Soalnya abdi oge kan terus main gitar. Ya betul. Mending kene main gitar daripada main kacapi mah hese liur. Benar. Ya laras beki. Laras. Oh, ya oke. Nah, karena iya mah kudu kupiring manjan. Kada Main kupiring piring, ya? main piring ieu mah. Seperti pada contoh iya we misalkan apa ketis suji misalkan Yuk. tuh kan. Abdi pada tumaros mace saurna dina kacapi gitu nya sok aya naon namanya teh suanten kendang. Kendang nah eta kumaha eta mace cing aya dia nu dibeli petikna palih mana anu Aya anu luhur sapertos ieu, tapi dasami masih kena sajenis. Cuma ayana di luhur sapertos ieu kan seperti si ieu mah nu alitanya, nu alitna teh. Ini ieu sebagai kenang bas. Tuh. Pakding ke gitu. Jadi suantana teh lebih mendekatinya Ya. anu kendang gitu nya. Ya. Cuman aing teu sanami teh upami kena piur kendang pisan mah henteu. Da ieu mah kanamina ge dina senar gitu kan. Mohon senar. Ayo laos nama tetap aja dipilih ku kenang. Gitu. Tah, leres. Cuma ieu mah goong lah istilah nama goong lagi. Tapi kamu kalebatan sela-sela kenang laos di dieu. Eta kapungkur ya kan biasana upami pemain kacapi gitu nya. Sok aya tah anu idola atau nepi tokoh kapungkur cing kinten-kinten mah Aceh terang hiji-hijina tah anu kapungkur nu kasohor gitu tah kacapi. Ya anu kasohor mah kapungkur mah ke zaman Mang Aceh alit mah panginten seperti dina kacapi mah kacapi naon namina teh si siniran teh mamang utun sareng mangkok pangintennya. Tah mun eta abdi nuju alit kapungkur kantos sadangu eta teh. Teh teh kantos ngetok pisan anjeunna teh almarhum anjeunna teh gitu. Nuhun. Alihanna Mang Aceh teh dina segi belajar ge kapungkur teh dina segi belajar kacapi teh kacapi sisiniran. Mohon. Kacapi dari Mang Aceh mah nya da kirang uninga sih kacapi sisiniran teh. Naon nyebatan teh nya lah teh uninga begitu nah kadienakeun Mang Aceh ayo belajar kana pelogan. Anu kapungkur mah kan salenroan nya. Mohon. Ya Mang Aceh sama Mang salenro. Anjeunna mah ngona ieu mah kan tos pelog gimana kata. Janten Kang Ian kacapi mah nya tiasa dianggo guyonan oge nya. Ku kapungkur mah udah sebelas kapung Mang Dekok teh nya. Siniran teh Siniran mohon. Siniran teh ya. Dan cuma Mang Aceh nyai oge gegala teh teu aya guruna gitu punten bila aya kalepatan Mang Aceh mah da ieu mah teu aya guru. Mohon. Terus teu aya guruna ieu mah di sana otodidak mung saking-sakingna resep kana seni budaya Sunda gitu nya. Janten belajar nyalira oge nya alhamdulillah keun ka kieu keun bae saur anu sanes awon oge cek Mang Aceh mah sae lah pede we Penting mah gitu orang lah. cinta seni budaya. Laras Artinya, tak gitu. wabil khusus saya eta ahli alat musik anu aya di Nya di Tatar Sunda. Tatar Sunda, Tatar khusus Sunda. Jawa Barat. Salah satunya kacapinya Mang Aceh. Mohon. Iya ge alat musik Mang Aceh dok. Iya celempung. Yo, celempung. Celempung. Saya kumaha ieu Kang Ian upami celempung ieu biasana Kang Ian merenan. Biasa orangnya ya. Upami celempung mah pakol ki Mohon. mana panakolna itu tah panak pakol ieu senar Mohon. Saya teh ieu Sampurasun. aduh rampes geuningan. kanong kapannya kedatangan tamu Lain dia teh. Kesepuhan. Kebon. Mohon. Di sidik-sidik aya awi itu senuara awi direngel. Mohon. awi saha Awi kuring. sugan teh awi batur Ieu teh pami telepat mah punten Pak ya teh Pak asa tokoh seni oge kapungkurnya Mang Aceh nya. Toko sini kada calung anjeun. Mohon, nya teh oh nya mohon Mang Aceh kapungkur teh abdi teh sok naon namina teh idola abdi oge ya teh calung ieu calung teh Mang Koko teh gitu nya. Mohon di Cigado mah kasohor lah.
gitu mohon. Lain Oh nih. iya tos di mana iya kasepuhan? Apaan tadi tetos? Nolawi. Warawi tadi teh. Kan Ngan disidik-sidik awi teh jadi kieu. Jadi kieu awi teh ye. Aneh tuh. Aneh jadi heran jadi bisa dipakai Tah, itu ya. teh. oyong terang ya Hati. pabriknya di mana? Iya aya pabriknya teh aya di Cigadung, di Cigadung. Saung Kasep Cigadung. Cigadung Oh, mana? Cigadung Bandung. Oh, Cigadung Bandung, saha nu ngaduna ieu teh? Nu gadona Mang Edi. Oh, Mang Edi. Jadi Rupi-rupinya ieu aduh. Tah. Tadi teh tos nuar geuning jadi kieu. Aduh. Mohon. Tuh. Kumaha mukana ieu teh? Kakara ieu tuh geuning. Bisa tuh HD euy ya. jadi ya teh ki salah-salah teh sebagian oge kana seni teh. Mohon. Seni itu jadi seni teh Segala salah nu rupa. kacapi wungkul seni teh. Mohon. Ieu seni kan eta cangkir tiasa kieu tina awinya. Ketika pungkur Iya. kan pun teh awi. Kapungkur mah aya Awi. saratnya kasepuhan ya. Iya, Cuman iya. ala kadarna Ala ning mace. kadarna. Itu si awi teh awi wungkul. Awi we wungkul. Dengan ieu teh dengan naon teh namanya teh tutupna teh dengan kok karakas nih kan. Bener. Karakas naon we Iya. dilebetkeun tapi kau ieu naon teh sok aya dengan kalau Ya aku inyuk laku inyuk di Mohon. hutan lama segala. Tah saperus kahang deui gitu. Ya Tah. tiasa Nah, ieu. ayeuna mah tos rada modern sakediknya. Iya, modern. Walaupun ayeuna dina bahan tinggal bakuna di- awi, Ya. tapi terus Labatna. Ya teh ku lucuna soalna tuh lah lucu kieu. Cobi eta aya cangklekan tuh. Tuh, tinggal aya cangklekan ieu. Aduh. Enten Tuh. urang teh kedah tiasa mindung ka waktu mi bapak ka zaman teh. Laras. Urang ulah naon ulah mohokeun budaya. Tapi urang kudu ngiglan zaman teh gini macenya. Ada setidaknya mah Tah. kami orang ieu mah kasepuhan ieu mah asa aya elektronikan kasepuhan tuh. Tuh. Oh. Nah, naon ieu nya ya? coba eta mah cangkir tina awi aya zamannya. Digitalna aya digitalna Digital. tuh mohon. Jam itu sanes gitu teh. Jam. Jam Tuh. eta teh. Ieu sadayana tuh Sabaraha pala menit lagi. sekali meureun eutna aya di dinya. Ah, gitu. Tah ieu teh kan seni ya nya. Ieu lobet kasep kanu seni, tah eta kacapi oge seni Iya, mah. kesenian Oh, ya. Nah, aya deui hiji seni. Naon teh? Tah ieu seni. Mangga dilaleueun. Ieu seni. Iya seni. Iya kan upami ke urang misalkan urang aya kan itu dapat nah cik urang buka heula sakedapnya Yo, nya. buka Nah, mate. itu cik da ali nya ieu mah ngabahkeun nya. Ya. Dia dari abah mah nya emang da naon kedu kieu teh namanya teh upami kapungkur mah nagasaya kami naon kitu nya. Tuh, coba lamun tipung wungkul nya, tipung wungkul didareskeun gitu dina piring mah jadi seni juga kieu nya. Moal seperti ka kieu. Moal kan senina saya pisan ieu. Iya, oke. Seni Sunda teh leres ieu mah. Mohon. Saperti tidak Ieu teh combro nanya. ciu teh anak itu namina Ciu, laras. Ciu nya. laras. Aci di juru. Tuh coba seperti ciu aya Tuh, cawan. tingali. Waduh, mesti kolaborasikeun. Mohon. Segala Mohon. rupi ge. Terus. Terus ieu aya di dasar ciu. Tah kacap we oge ku jaman kiwari mah terus dikolaborasikeun. Sapertos aya maka jeung aya main sapertos kieu nya dari abah mah nya salesna mah ieu mah tuturut munding. Teh aya Nuhun. buruan lepat we hapunten kitu nya maka jeung aya anu main kitu. So. Aya anu main. Kada aya anu kitu. Sagala oge ngandung seni mah raoseun. Nah, Eta. Tuh. Nah, seperti segitu lah. mohon. Jadi tiasa dilagusunakeun. Pami takolna aya panakolna lah tiasa oge, raoseun Ieu oge. teh panakona tadi teh disasarum ka jamban. Ah, gitu. Tadi udah papan terus dibuka orang leuwih teh Sok, nya. bener, Nah, Pak. kembali di- Leut ke leut ke leut. Nah, ieu. Kacang bulu. Hmm. Mohon. Kacang bulu ieu teh ye. Ya, Anu abi buluan masuk. jalin kacang wae, bulu we. Ieu kacang Abdi mah bulu. teu ngartos ya? Eh. Abi mah sok teu ngartos. Hmm. Nah, kacang buluan. Nya nyawan ieu aya serat-serat nata baruluan ieu. Tuh, ieu kacang bulu namina. Oh, eta teh kacang bulunya. Lain buluan wae dah Eta mah- kacang bulu ieu mah. Teu kalebet teu cawokahnya eta mah kasepuhannya. Teu nya. Nya ieu mah tos di dituna namina kacang bulu. Tah. Iya. Pami ieu naon? Nah, sambil. Ieu mah ubi. Tapi teu buluan eta mah nya. Teu. Ini tuh tinggal limit kieu ning tuh tuh. Nah, Kan ieu. acan disunatan eta. Mun bade diunakan tuh, penting Nah. arah. Gitu. Ya, ieu ruangan atau makanan
Suna. Kasepuan tadi teh asa aya nu ngiring tadi teh. Orang Sunda. Aya Mohon pi orang kalebet atuh. saanya. Mohon teh. Oh nya. Tunggang iya tadi tunggang manggulan. Oh. Sok bobo di dieu. Mohon, Eta mohon. teh itu nya jantana ieu gitu rupi-rupi jantana mah. Tah nu upami ieu biasa Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei. Kan gobis. Ieu teh eta ti mana ieu teh Bapak teh? Di Banten. Oh ti Banten. Mohon. Mohon. Dari Banten. Dari Banten. Mohon. Nah iya anu tukang manggulan nah. Iya tadi teh. Percanten sih Iya. kasepuan upami orang Banten mah kariat. Iya ieu masalah heula. Mohon. Lain bete saudara mah kadangu bete assalamualaikum cenah. Mhm. Tapi da iku si Abah mah teu katinggal ieu teh. Di paling Henteu. mana ieu teh? Wih, kene. Oh teka tinggal mah. Tekatinggal. Aduh. Cik ada di ya saeutik ada diusap saeutik sudah ada katinggal. Mohon. Mana Dan we? heula, dan heula. Cik. Adanan. Ah, Nah, tos sae dah. Oh, eta. Aduh nyumpun Gusti. Tos sae ari Teu nama katinggal. salirana mah. Si, Sae di mana kami teh? Banten. Oh, di Banten. Orang Banten. Namanya ya? Iwan. Your name. Mohon. Name. Nem. Saha? Iwan. Nem. Iwan. Iwan. Iwan mah kameramen tuh. Tapi nama beneran pagitannya aya kana keahliannya. Mohon. Kana keahlian naon teh sih kan? Goong biasa. Oh, kana ngagoong. Ieu naon ieu? Mah iya. Dan Cilempungan. Sing bentes atuh. Sanes. Bah ieu mah ahli goong saurna. Saurna mah kana ngagoongan. Ahli goong. Mohon. Ali goong teh anu kumaha teh emang teh urang ieu teh urang teh urang angkat budaya Sunda teh. Janten kan jadi ulah nyebatkeun Tong monoton kana lah, goong saurna teh. cenah kitunya. Ali goong teh anu kumaha teh asal sapatos ieu kan teh kacapi Nah, gitu ieu kacapi tah. ai goong nu Nah, kumaha? ieu celempung ali goong. Bulan. Bulan. Sanes cek abi mah. Oh. Ieu goong. Nya. Ieu goong. Nya. Nya. Goong itu. Ah, tadi kan cenah nu buleut goong. Eta ge goong. Belah mana goongna? Kan iya itu lah. Oh, Jagoan. ahli seni. Jagoan ahli seni. Ahli seni Saya Banten. goongna. Iya gong. Ini bisa dijadikan gong ya dari bambu nih. Ini gongnya. Bunyi gongnya seperti ini. Ini gong kecil, gong letik, ya gong gede, gong besar. Goong. Gong letik, gong gede. Iya. Nah, dinu awi. Ariyah naon? Nah, berarti terus manggian. Terus ieu tukang goong tengah bobodong. Ya. Nya begitu tukang goong asli ya. Di Banten nya, aduh. Bade Upami bade Debian, dipanggil Mohon, kumaha mohon, tah ka Banten? Ajeng. Hah? Upami bade dipanggil ka Bandung ti Banten kumaha tah sarana tah? Di Banten oge. Iya we. Sok bobo sang iya. Oh, gitu. Manggulan lagi manggulan. Manggulan. Mohon. Nu jadi ieu tah. Sang. Abah bade pesan ieu hiji ah. Mohon mangga. Bade pesan ieu hiji ya. Mangga. Parati lari ya di poe Minggu ya. Mohon, Digantelkeun kadu sepeda ya. Ya, gitu. Pesan hiji lah. Da Bang alusna ieu mah ye tuh tingali ah. Geus pesan. Ari pangawasna ieu engke ka saha ieu teh? Ka Mang Edi we. Oh, Mang Mohon, Edi. Mang Bumina di Cigadung. Cigadung. Nah. Pokokna mah moal bireuk deui saung kasep Oh, Cigadung saung kasep. gitu. Oh, nya eta saung kasep itu. Tuh, saung kasep. Pilih Oh, ya. bangun rek meuli nu kieu ka saung kasep. Nuhun. Gitu. Pilih Kerari ya, lumayan sakuan. tuh, tinggal bisa digantungkeun Oh. dina setang. Oh. Mah pepes ieu mah moal. Oke hoyong atuh. Iya, Ah, saya. panggaleuhkeun panggaleuhkeun Iya, sakuan. iya hiji. Wah, mana mah segala hayang deh. Nu heula suka nyieun. Nya nyeng ke insyaallah. Sok ngopi heula ah. Ayeuna mah peng we ah. Ayeuna tang sarapang meureunan ieu ah. Jadi kumaha ieu teh ki urang teh ngaguar teh ngaguar seni budaya we nya. Mohon. Nah, diangkat deui pangintennya. Kan ayeuna tos da rongkap ya nih kasepuhan-kasepuhan itunya kaya ahli goong aya itunya ya teh punten Caung aya. dupi ngagoongan teh ngagoongan degung atau napi pencasilat tapi kumaha eta teh Degung, silat, kecapi, tas
Sarung. Mohon. Da meureunnan goong oge aya seni atanapi teknikna meureunnya. Kumaha teh eta saperos kitu teh eta tiasa di Lima hiji. Kodena teh. Upami dangdutan 2 hiji. Oh, laras. Berarti 5 hiji sareng 2 hiji. Oh. Keluar eta teh ayeuna moal. Duh. Oh gitunya. Saya Seniman goong ya. Nah, udah nu ditakol. Ari goong nu ditakol naonna? Nu blenong. Nu belongnongna. Nu blenong na. Kan Panakol, aya ieu mah. panakol goong ku. Belenong anu mencugugna meureunnan. Nah, eta. Belenong jeung mencugug bisa ende da teu sarua. Mencugug gunggung Tuh. Ya kacang guluh lah. Nah, mana ieu. tah ieu bah dupi ieu kan kasepuhan oge sami ya ahli seni oge ya. Alisan ya nya. Mohon ari anjeunna teh ti calung kahalian Tina calung. Tina calung. Umpami anjeunna mah anu kapungkur abah nuju nya masih kana dari abah mah saharapeun nya. Mohon. Ari abah mah ngajebatkeun abah ke teh ari abah teh panami paling sae gitu nya paling sae di Islam mah abah teh ulah lepat teh. Diabahkeun tapi seuneu mah kan aralim abah teh paling sae sanesna. Kahiji abah kadua aki teh paling sae gitu. Ya nandakeun kasepuhan. Nya ada kesepuhan kamurang kali sapados tiasa ngahormati gitu nya. Ieu teh abah mah nuju nonton ieu kapungkur teu acan naik panggung namanya jelek atas gumujeng da anjeunna mah ahli dina bodolanana anjeunna mah Eta teh teu acan naik nembe di diwawarkeun nembe mah patos hayang gumujeng abah teh ku anjeunna mah kapungkur adu kagaduh naon Tos kasirap gitu nya. kasirap gitu Sata acan naonna sata acan main oge nya penonton teh tos sing caleukeut sing gitu. caleukeut ku lucu-lucuna anjeunna Lucu-lucuna mohon. di sabaraha tahun panginten Aya 11 tahunan. 11 tahun liren ya pakum kami kamari ka asrama pandemi mah termasuk abah oge sok Pakum main sadaya nya. pakum sadaya janten teu Tah. aya tapi kasarieun Ieu kasapuhan kitu nya. Nya aya di ayana di saung kasep Cigadung teh. Pamugi sing urang nya anu hiji nama silaturahim. Yeay. Teh mohon. Jelas Silaturahim. sama nomor Urang hiji. hijikeun anu gaduh-gaduh kasenian-senian teh misalkan gaduh naon talenta gitu nya talenta kanu seni teh urang satukeun gitu digabungkeun mohon jadi teh ieu ahli calungna ieu ahli goong ieu akang ieu ahli goong misalkan nya abah ahli kacapi gitu nya ari abdi mah teu gaduh keahlian gitu kan mohon Ge we ngiring we mohon tapi konsepna oge tos alhamdulillah Tah. berarti tos kajungjung budaya seni itu aya di Jawa Barat ya Nah, itu leres. Kan abdi mah reueus cinta kanu kasenian. Nya, nya. Abi lusus teh cinta Jadi seni tinggalkan budaya Sunda gitu. Kesenian Sunda urang mah tiba heula ge Ya, karena kan aya bahasa seperti kieu lamun urang lamun hiji bangsa leungiteun budayana tinggal nunggu hancurna we teh eta bangsa eta gitu. Mohon laras saunanya mohon. Gitu. karena kurang perlu dijunjung Ada dijunjung. Mohon. Agama sareng budaya oge ada di Udah diangkat. Alhamdulillah itunya ayeuna dongkap tokoh-tokoh gitunya tokoh-tokoh dina seni, pecinta seni gitu kan. Teh Budaya reueus berat. urang teh, Ya. reueus. Pin reueus deui atuh. Mohon nyeuten upami ieu teh mah naon nyawang ka tukang ningan kasepuhan Oh, gitunya. nya nyawang ka tukang. Mohon nyawang ka tukang teh sok reueus gitu tah. Asa wararaas, Mohon saras gitu. emut kapungkur wararaas urang. Mohon. Tah ieu ge sabi Ningali cangkirna tradisional ieu nya kasepuhan. Ade ge. Tradisional sami nya tuangan tradisional tradisional Sunda oge. Nya. Mohon. Iya tetep kacang bulu. Moal robah. Moal robah. Kacang bulu. Pasakana sareng bandrek eta lebih bajigur. Nya bandrek baju ge sami. Oh, mohon. coba mana sih antara bandrek na gelasna geus Ah. mana aya bandrek Aya. Tuh tinggal ieu na. Aduh, ieu mah panjang kieu. Canggeuh. Ka dieu kan. Atau dimodifikasi ya. Dalamnya stainless, luarnya awi. Jadi gelas bambu.
Mohon tangke ulah hilap lah, aduh iya, sadayananya, kanggo sadayana palawargi, wabil khususna palawargi orang Sunda, anu pecinta budaya, sareng kerajinan Sunda, tapi ulah hilap, pilari we ka saung kasetnya, Saung Saung kaset, pilari ka saung kaset Cigadung, tak ieu teh, naon teh sepelemun urang teh mah sepres kempis deui nya. Lu iya saung. Oh, iya saung oh gitu. Mohon. Nah, ieu tina bambu ieu. Bambu Sambil wae. ya oke. Lu. Kreatif Mang Edi mah nya, mohon. Aduh, Ya pokoknya ieu mah seni we lah. Seni Seni. we. Hasil seni we ieu mah. Pokona ieu we abah mah. Kan seni unggul sadaya ieu teh, aksesori seni ieu teh. Hasil kerajinan tangan unggul sadayana ieu. Gitu. Mun atuh Pak Aceh dipirik di sakedik mah lah. Ieu di Sok masih mohon. enyah urang. Pados di rada ieu rada nineung dengan urang teh ku kasenian-kasenian urang kapungkur teh nya. Ya raosna Mohon. asa kagagas gitu. Laras asa kagagas. Saubah minta lepat. Aya kene atuh. Raos pisan atuh dah. Saubah minta lepat. Asalkan tos patepan adu alayeung anjay. Bae nu kairaha. Biasa duka di mana. Allah. Eta pisan leretna. Eta pisan dilatna. Kantos nyampai di rasa tepangkeus na jeung saira. Gitu. Nah, awas lah, nya. Aya mah aya aduh. Pokoknya mah Sip we nya. lah mantap lah. Urang angkat deui budaya Sunda sareng seni-seni kesenian Sunda sareng seni-seni naon anu kali itu kerajinan seni-seni kerajinan. Da muti kapungkur nu kapungkur nah, sok aya dengan tino bambu teh nya anyaman kapungkur mah nya. Aya. Pipis mohon laras. Terus boboko. Boboko. Seur pisan. Cepan. Asupan. Aya. Ai goong aya di Nawi. Aya. Di mata tambah sore-sore we urang. Mang Yana ge cenah aya ngadeng selenting-selenting wartos teh paja dina keahlian dina tarawangsa cenah kitu. Ai tarawangsa teh alatna teh anu kumaha teh ya. Nu Nah kumaha soang tah? kitu tarawangsa teh soang anu kieu. Cobi tarawangsa teh nu teh soang kumaha, kata teh? tapi naon. Ari Tarawangsa mah salaresna mah abdi dina Tarawangsa teh disebat ke naon nya wah teu keneh kanu tiasa komo kanu jagoan mah gitu. Nya sami. Nembe diajar mah teh. Laras Nya, sami. sami. Diajar sami saya. Anu satarang abdi nya Tarawangsa teh nyaeta kesenian buhun anu aya di Sumedang. Oh, di Rancakalong Mohon. khususna gitu. Tah kapungkur Tarawangsa teh upami telepat mah ayana teh nuju zaman Kerajaan Mataram. Laras. Kerajaan Mataram. Diangge nganggo tatabehan. Memawi kan nami Tarawangsa teh upami telepat ieu mah sapamenang tapi dukanya upami lepat panginten nyanyoonkeun diapunten. Oh, sami jeung Abah geus kieu diajar Abah ge. Mangga sok aja. Upami Tarawangsa teh singkatan dinu tatabehan rakyat Wali Salapan. Wah, Wali Sapan. Tarawangsa. teh. Nah, terus aya deui anu nyebat kieu Tarawangsa teh nyaeta narawang mangsa gitu. Narawang mangsa menerawang waktu gitu. Iya. Tarawangsa teh. Eta nami kesenianna namina Tarawangsa. Ya. Upami Dupi dina ieu na nya eta alat terus sareng dupi haleungna kumaha eta? Tarawangsa Tarian. mah teu aya vokal ki. Oh, Teu jangan aya musik vokal. unggul. Jantan utusna Instrumen gitu nya. mohon, instrumen. Nu mawi alat musik ge dua. Mohon. Jentreng nyaeta tah upami jentreng kacapi. Mung senarna 7. Bentenanya Mohon. Mah Nah, eta 20. Terus, dari eta. kasapeun mayuna. Nah, eta anu 7 mah upami teu lepat mah di Rancakalong
Terus aya oge upami angkat ke daerah Banjaran, Mohon. Banjaran 20. Oh, Kacapina. 20. Berarti atas kaca ieu nya. Oh. Masuk kaca ieu. Mohon terus dinu rababna oge upami kasumedangan mah senarna 2, tapi upami di Banjaran aya 3. Tah eta si dinu Tarawangsa eta sagala rupina aya filosofi anu memang luar biasa gitu. Kanggo diterapkeun di kahirupan urang sadidinten. Mohon. Gitu. Wah, luar biasa Luar Tarawangsa. biasa pisan. Aya lebet mitosna gitu mohon. Aya lebatnya. Aya. Aya. Mali mah kan upami ieu muludang, Mohon. terus muharaman, suruan. Eta sok aya. Tah, ieu Tarawangsa. naon namanya teh Kang Ian nya kelarasan gitu nya abdi Ki Wulung nya dia oge di nanti di channel Tapak Karuhun. Oh, Tapak Karuhun ya. Abis sok nonton. Tah, gitu. Subscribe oge nya Tapak Karuhun. Mohon. Sareng saung kasep Cigadung. Laras tah ulah hilap gitu Ulah nya. hilap. Mohon. Subscribe. Tah, kan abdi didinya ngaguar misteri Kang Ian. Mohon. Mohon. Mitos misteri sanes kanten karun-karun urang. Mohon. Ya kan tah dina Tarawangsa oge mungkin aya pakuat pakaitnya sareng kareuyan anu teh kasenian karuhun-karun urang kapungkur gitu nya. Aya. Wabil khusus pertama instrumennya biasanya menjiwai. Terus mun Terus. menjiwai kan instrumen mah mungkin naon teh namina teh mun dina urang sepuh kapungkur mah naon disebutna teh ningan bah. Namina teh upami ieu teh urang teh seperti tapakur merenya. Iya, tapakur. Tapi Tapakuran. kanggo ngadilebetkeun kanggo seni Seni Tarawangsa eta mah. Iya. Gitu. Nya ngadang-dangu pas teh hari acara panen nya kita mah ieu acara panen. Kasakur mini mah. Ya, Kasakur. sakuran. Kasakuran, mohon hajat lembur, hajat mohon. Gitu. Mana Ya. abdi kapungkur ge kantos ieu mah pengalaman ya kinya. Mohon. Pengalaman abdi nuju di daerah Sumedang teh di Desa Cikesik. Kapungkur teh abdi hilap deui nuju aya acara naon lah gitu. Abdi hilap deui. Tabu 12:30 di balai teh nya menuju ngese Tarawangsa gitu kesepuan di Sumedang teh. Mohon. Abdi mah ngaleos ka pengker gitu. Mohon. Tah kaahengan Tarawangsa nembe ku abdi karaos didinya pisan. Jantan asa widi ka zaman baheula gitu tah maneh teh baheula teh badagong jiga kieu di asa diuihkeun ki eta mah. Terus Tah ka dieu abdi penasaran nya tah taros deui sareng sepuh-sepuh anu bergelut di Tarawangsa aya Mbah Pupung, mohon. terus aya sadeui lah upami di Banjaran mah aya Kang Iwan. Mohon. Nah ternyata dinu siga namanya sanes Tarawangsa unggul sagala rupi alat musik eta media kanggo urang berhubungan sareng dimensi nu sanes Oh, menurut abdi gitu. mohon. Mungkin ya dimensi zaman Kiwari mungkin alam lain gitu Alam nya. lain. Alam lain, mohon. Terus. Eta tiasa janten mediator. Emang gitu ki nya kata Oyan jantan dina segi alas seni Sunda di Jawa Barat mah sadaya teh masing-masing gaduhna teh gaduh hubungan. Gaduh hubungan dengan keislaman oge nya ternyatanya. Laras. Terus anu diwatoskeun ku Mang Ian Mang Ian sok nyoba ka Tarawangsa ternyata aya hati-hatina gitu nya. Laras aya. Da kacapi oge ningan sepuh mah kapungkur aya teh Laras, hatina teh. Mata tadi ku abdi dietangkeun tina hiji ka hijinya. Mohon. Istilahna mah di rukun Islam teh aya 5 kan. Iya. Jadi Jantan pami disebatkeun mah kieu nyabahnya ritual merenya. Ritual aya. Ritual nanti supados menjiwai menjiwai jangan aya. Mohon Papat jantan pakaitna cek pari paos mah aya hablum min anas sareng hablum min Allah gitu nya. Laras. Kenapa hablum min Allah sama hablum min anasna gitu tah. Laras. Ayeuna ieu bade kacapi nya tilu ka hiji sampai hiji 2 3 4 5 rukun Islam lebatna. Ayeuna nu kagenep lah hiji 2 3 4 5 genep rukun iman oge aya gitu nya. Lamun na dibarengkoskeun diringkeskeun gitu nya kacapi teh kedah sae kecapikiran Laras, kacapikiran jadi urang teh kudu ngaca meme ngomong ka bahasa teh pikiraneun heula
omongkeun ke batur nah sarana bener kitu cek sepuh mah abdi turut muning aya ningan Tah, batur ternyata geuningan. asina anduka abdi budaya Luar urang biasa. teh Luar biasa. gitunya luar biasa budaya urang teh janten budaya urang mah hiji sareng ritual naon teh keimanan urang masing-masing beres Gitu. mohon harus gitu Nu penting mah ieu ngalut. kalau sepuh mah mohon ngaduka urang ieu nya mangyan nyarioskeun nya tarawangsa sampai aya hartina kacapi tos pugu aya hartina aya basana goong Nah, Cik goong artikeun nah. goong hartikeun Eta ngilu wae. mohon goong Goong cenah kumaha. cing kasepuhan Cing, ieu goong teh. ahli ieu ahli goong ya kumaha Nah, hipun hatas. Aya ya sau sesepuh gitu. nah saus sepuh Kan kapunyung ket punyung agung. ket punyung ulah adigung kok aya Ane aya saurna teh saurna kieu bah gerak-gerak naon teh gerak Kapunyung. gerak punyung anu agung Oh, gerak punjung kanu agung. Iya. Oh, nah gitu pamiasa. Jadi kudu dipunjungkeun kanu kudu diangkatkeun Nah, agung. leres, Emang eta leres, mah patokan urang anu ngusik malikeun hirup Iya. urang teh iwal teh Allah. Leres, Nya, mohon, gitu. mohon. Terus aya oge goong harina nih nya. aya aya Aya, goong. Penyu nah. Keur punjungkeun. Oh, punyung. Ya. Punyung. Iya. janten upami ditinggal mah gitunya alat musik tradisional urang mah gitunya ngandung katauhidan leres teh Iya. mohon da ena sapertos tadi ningan gerak punyung anu agung Iya. leres mohon Gitu. Jantan urang teh kena salaras banyak Leres. kena salaras ke hate gitu kumaha jalan teh nya. mohon Jadi ulah dicakan salah gitu nya. mohon Dicakan salah mah nya teh patak cilaka akhirna teh pangitu. Leres. Sok bari ngaropi gerak. Aduh, kumaha ieu dianggurkeun Ya wae gitu ngaropi. aya masing-masing dengan kieu nya. Atosna teh ningannya kacapi. Leres. Bawa tarawangsa. janten upami di emutan mah siloka sadayana Iya. teh Iya. geuningan terus dina baik dina peralatan musikna baik dina nami-namina Iya. geuningan aya pakuat pakaitna sareng agama Nah, eta Karena kan pamit lepat mah kieu ki sateuacanna labat agama Islam ka tanah Jawa nya mohon umumna ieu Nusantara mohon panginten dinu nyebarkeun agama teh para wali teh salah sahijina mediana nyata lewat seni teh. laras Iya. laras lewat seni saudara nya Aya anu anu tokoh lewat. pertama teh ieu Sunan Kalijaga nya saudara teh mohon Aya anu nyebarkeunna kanu ngangge wayang Mohon. terus kanu lamun ayeuna mah naon lah tarik suara vokal gini ngabeluk teh ngahaluan Ya. teh tah anu kacapi sinden oge. sebelah Iya. sidenya Gitu mohon nya. sebelah cicing cangkurileung nih kan Iya. eta ngalabat teh kan tauhid eta mah nya Iya, nu tauhid. sifat 20 Iya. saurna teh Mohon. mohon Ternyata nya Leres, aya leres. pakaitna gitu. mohon Terus ada sepertos anu meuli tina kacapi ieu nya. Sepertos lagu-lagu ciptaan-ciptaan Pak Koko teh kan seperti lagu Hamdan gitu kan. kela kada apa punten kasepuhan teh Pak Koko ieu sana Oh sane. Oh. Ari kacapi ieu Naon naon. teh ieu Pak Koko tapi Jelas. Oh Ya iya. ieu mah Mang Koko we nya. Mang Koko. Da ieu mah da ai Pak Koko mah abdi mah kebekas sepuh ngahormat kitu ku sabab ieu mah turut meuning Mang Koko we gitu nya. tapi abdi mah anehnya naon teh dinya khususnya di kurang Jawa Barat gitu nya nami Koko teh nah pecinta seni sadaya gitu nya da dina ieu teh dina nami Koko keseni ahli Iya. seni Menang gitu kan bubur-buru bubur mohon bola. tah geuningan eta ningan ieu teh Sadaya tah ieu Mang Koko sadayana laguna teh lagu-lagu dinu nyana religi mah lagu-lagu Islami nu sadaya. Mohon. Seperti Hamdan leungiteun teh teh Islami sadaya peujeul ka urang teh. Dalem itu mah nya, dalem. Leuwikeun kadang-kadang anu mentalna tipis mah tiasa nyujudkeun cipana. leres Ya ku naon ku tengah-tengah leres pisan gitu. Laguna teh nya ku ieu nanti arti katana dalam pisan gitu leres nya pisan leres. ini dina kaislaman teh. Mohon. Leres nanti anjeun. Eta anu tiasa jalmi-jalmi nu tiasa menjiwai mah Leres. aya hoyong cek parepaos mah Hoyong naon namanya teh nangis. leueus sedih gitu nya hoyong nangis Iya. anu teh hoyong nangis teh kunaon kumaha kasepuhan
Kau emot kunaon? Emot kadosa atau nepi kumaha tah? Emot kagoongnya. dosa Oh, emut emot ka kadosa. seni Oh, mohon. gitu. Gitu. Upami ngagoong eta ngagoongan cek parepaos kumaha tah karaosna eta? Aya ieu teh aya nilai kana religina teh. Misalkan sedih oge teh atau napi misang ayeuna kasepuhan ya mukul goong gitu nya. Tah eta sok nangis tara kumaha eta? Tara. Tara atuh teu aya meureunna. Justru ke menangis Mohon. ma bisa ngagoongan. Bener. Mohon. Kok yang goongan gitu. Wah, goongan. Iya. Nyambung. Mohon. Ma bisa. Tadi salah nakol. Salah nakol bahaya engke. Nu di mah ditakol, heeh. Curi. Gitu. Geus ngopi heula namanya. Ngopi. Tapi ninggal jiwa-jiwa namanya saya ge jiwa seni gitu nya. Janten mun urang teh masana beungeut bodor saurna teh. Ieu ge bodore ketinggalan teh. Mohon. Lawas. Curiga kapungkur sok ngabodor. Tah. Sok ngabodor kapungkur. Tara. Kami sang mangkate itu di mangkate ge sok ngabodor. Oh, sok. Tara ngabodor. Tara ngabodor. Gitu. Tara. Capek ngabodor teh. Ah, Sing ada galigeun eta mah eta geuning bajigur nya. Eta gelas teh mah teh aya bajigur bandrek teh. Bandrek hasil rasuna ieu oge tuh ieu teh. Ieu mah lain eta mah ieu. Ya pemirsa, panten orang ditutup heula ya. Orang dibita dieulah engke orang disambung deui nya kayaknya. Mohon dina obrolan anu sanesna nya. Mohon ke aya Pamugi we aya ide-ide lah kanggo urang kanggo naon namina teh kanggo ngaguar. Ngaguar budaya urang supados ulah leungiteun teuing kitu nya. Mang Ian nya. Mohon. leres. dan ulah paeheun. Ya, Nah, gitu. Nya da dari hapunten dia kasepuhan antos kersalinggih ka ieu patang-patang. Mohon nya. Panjang. Itu ya ahli ogoong berenang. Sekarang ya ahli seni calung. Sono Kesepuhan atau non pisan. Anjang patepang abdi di Ya pernah ke di waktu anu salajengna entong hilapnya jangan lupa subscribe saung kasep Cigadung sarang tapak karuhun nya kayaknya CGD mohon tapak karuhun CGD dan utami nama ya saung kasep weh kitanya mohon di subscribe ulah lupa di subscribe like and comment. Satu lagi subscribe juga 3 SDR channel. Saya mewakili semua mohon maaf apabila ada salah-salah kata karena salah wae sani setan Mohon laras wae sanes sanes malaikat. malaikat Mohon. malum jalmi Mohon. seueur kapatanana. Amit mungkur amit mundur monya. Mohon sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak ulah poho like video ieu nya, subscribe, tonton, share oge nya, tong poho awas amun poho di TV Roxan. Bah, atur naonnya banyak. Kayak abdi bade ngaliput dia anu sanes bah. Kayak oh nya mangga. Atur naon bah. Assalamualaikum. Bah, dadah heula tuh bah kajet socana. Tah. Nuhun bah.